tentang barokah tina ngawiridkeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Mun meunang kasusah kabingung, hutang hayang buru-buru kabayar, gering hayang buru-buru cager, gitu kan? Kasulitan dina urusan ma'isyah dan hayang buru-buru menang pitulung Allah. Nucan boga jodoh hayang buru-buru menang jodoh ya anu hade. Nucan boga anak hayang buru-buru boga anak. Pan ieu teh jadi stres. Nya, heubeul teuing teu boga jodoh stres. Heubeul teuing teu boga anak stres, kitu lain. Tuh, heubeul teuing teu boga lapak usaha stres, heubeul teuing teu boga duit stres, gitu lain. Gitu lain. Kadieu tah ya. Sok balik. Karena dawuhan Allah nu bieu balik. Ya. Balik. Wiridkeun eta wiridkeun. Dina sapalih pidawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing saha jalma anu kakenaan panyakit tuluy keur dina waktu geringna macakeun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin 40 kali, maka pasti eta jalma dicagerkeun tina panyakitna ku Allah. Mun ieu jalma ditakdirkeun rek dimautkeun ku Allah dawuh Nabi, maka ieu jalma mautna bakal pinuh ku pangampura Allah jeung welas asih Allah. Jadi mautna salamet. Lamun geuringna teh bawaeun maut, mautna pinuh ku rahmat. Matak mun keur geuring teh buru-buru maca eta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin tina ati anu ikhlas, anu ngarasa dosa teh tidinya. Allah pek kubu ya diijazahkeun ka sararea, ucapkeun qabil tu ijazataka, abdi nampi kana ieu ijazah. Alhamdulillah. Wirid lain ukur di mana boga kasusah wungkul, keur senang, keur loba duit, keur cager, sing rajin wirid baca doa eta. Sabab sahaja manu rajin ngadoa ka Allah dina waktu senang, kangke dina waktu batur dibere susahnya manehna mah senang. Baik tingali nu tukang ngadoa ka Allah, tukang takarub ka Allah dibere moneter teh ya, batur dibere moneter, batur dibere corona, itu manehna mah moal. Naon sababan tadina keur senangna manehna mah tuman ngadoa ka pangeran, tuman dikir ka pangeran. Dina waktu dibere musibah anu merata dikecualikeun nu kitu mah batur susah manehna mah senang we. Matak sing rajin ngadoa ka Allah, zikir ka Allah taala teh dina waktu naon senang, tong ngadagoan susah. Ke di mana batur galib-galibna dibere susah, tah manehna mah bakal dibere senang, hartina moal susah-susah. Alhamdulillah.